terjadi ka diri urang teh teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Lamun urang geus bisa jadi wali. Tah, beratna jadi wali teh urang teh menghayati kudrat iradat Allah. Aya nu kaluar ti kudrat iradat Allah, mal aya ulah kahayang urang kudu kahayang kudrat iradat Allah. Ketika urang do salat, ya Allah ya Rabb, perintah Allah ulah kahayang urang. Allah merintah salat. Wudulah urang, ieu perintah Allah, ulah kahayang nafsu urang. Geus kulantaran asa perintah Allah sesuaikeun jeung perintah Allah. Cara wuduna kumaha? Berangkatna ka masjid. Deka Allah, cak Allah, emang sia deka Allah, deka aing, emang aing aya di masjid lain, Gusti merentah. Kita berjamaah. Ketika orang takbir teh karasa diperintah ku Allah, Allahu Akbar, lain kahayang nafsu urang. Urang maca Fatihah ieu atas perintah Allah, iradat Allah jeung kudrat ku urang diamati, dihayati. Kebal ternyata sesuai jeung kudrat iradat Allah. Urang seakan-akan teh dibawa ku iradat Allah ka mana bae. Kaluar tina nafsu urang, wali ngaranna. Nikmat bakal datang salat pos kitu. Nu teu nikmat teh kahayang nafsu urang. Lamun salat hayang nafsu urang mah nikmat eta mah jauh ka Allah. Komo nu salat da kieu mah. Weh ka mana? Deuk onangan. Tuhan aing salat Allah Akbar. Cepet amat jempingkeun ku aing. Cek jana enduro meureun. Ya Allah ya. Tuh. Menghayati kudrat iradat Allah. Orenganan ketika orang tahiyat, ieu teh perintah Allah. Iradat Allah dirasakeun ku urang jeung kekuasaan Allah teu kaluar. Naon nu datang ka urang teh seperti kitu ka reungit-reungit datang ka urang, eta teh lain kahayang reungit, gerak Allah. Urang dagang untung gerak Allah, urang dagang rugi gerak Allah, urang ditipu gerak Allah. Urang kasep kawin jeung nu galis gerak Allah, urang kasep kawin jeung nu jore iradat Allah. Tuh siapa sok ajuteun narima. Mantap bandingan urang kasep kawin jeung nu jore atau maning urang jore kawin jeung nu galis, banding mana? Ayo sia. Urang kasep tapi pabajikan joben. Urangna jore mun ngaca urang lagi teresep. Oh ieu sakurang mah kareta perang ieu mah ya. Tapi pabajikan galis, maning mana? Uyang sia. Uyang sapopoe urang jore. Sanajan pamajikan geulis tapi urangna jore. Asal ngaca iki amat aing. Geus ulah jaritakeun milih tah manggeus kabeh ge nang Allah kumaha diberena bae sakieu nikmati ku urang. Geus bae alhamdulillah bersyukurlah ka Allah. Nah, iyalah ingat anjeun Muhammad. Wahai para muhajirin, ketika anjeun bilanganana golilun saeutik mustadafuna tertindas dicaci maki disiksa dibekah fil ardi teh anjeun sieun culik ku pembesar-pembesar Mekah kufar-kufar, tetapi Allah nyalametkeun fa'awakum diungsikeun ku Gusti Allah ranjeun kabeh ilal Madinah. Bahkan instruksi perang terjadilah perang Badar wa ayyadakum binasri. Allah mereka kuatan karanjeun kabeh hayang nyaho supaya anjeun bener-bener yakin bahwa nu mere gagah kuat Gusti Allah. Sengaja teu maksud perang berarti teu mau perlengkapan, tapi tengah-tengah eta diinstruksikan supaya perang melawan anu begitu luar biasa perlengkapan jeung kagagahanana. Hanya 313 melawan ribuan manusia, 1000 anu ternama. Tapi Allah mere kekuatan wa ayyadakum binasr. Setelah itu menang kan anjeun. Setelah menang, ieu kan manusiana diboyong jadi abid jadi amat, hartana diboyong jadi jarahan gonimah ngaranna, alat perangna diboyong. Warzaqakum minat thayyibat. Allah mere ka anjeun kabeh sebagai rizki. Tidak gonima nu bagus. Rampasan perang dinikmati ku aranjeun kabeh. Mulai ti harita kehidupan teh berubah.
hiji kagagahan jeung kaganasan teh sesuai jeung aturan syariat timbul keyakinan anu pohara. Dua, perkembangan perekonomianana naik. Ieu sing hade la'allakum tashkurun. Supaya anjeun teh bersyukur atas nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka anjeun. Geus menang, ulah terlena, terus perjuangkeun. Sakumaha pembicaraan orang Jakarta, kemenangan kita dalam rangka meruntuhkan Ahok ini babak awal. Berarti babak kedua. Pertahankan oleh kita. Oh pohara, orang ngadengkeun bae urang mengamati. Pohara tapi eta lain lalagaan. Masyaallah gagah. Eta sih gak ada, sebab politik makan terus baik, makin main susun-susunan, terus, ulah terlena. Ieu maksudna ayat ieu setelah ayat kemenangan, ulah terlena, syukuri, hati-hati, tata, la'allakum tashkurun bersyukur. Setelah bersyukur ulah terlena, sangga setelah terlena tata kembali ke kekuatan, sebab selama hidup urang kudu berjuang. Lain sekali berjuang selama hidup. Perang. Ulah eureun Taliban mah diciptakeun ku Gusti Allah cak yang aing ngajang perang. Paeh di medan laga teh nikmat. Mal eureun Taliban mah kajian ku kumaha ge. Teu boga nagaranya nama. Di mana negara perang datang. Di mana negara perang datang ya nama. Saya adalah utusan Allah diciptakan oleh Allah untuk perang. Masya Allah eta si jelema paeh teh jadi lalab. Pak teh jadi lalap, batu urang mah bonteng jadi lalap. Insyaallah. Taliban. Perang Irak turun, perang Iran turun, Suriah Kuwait turun, Boso di Poso nyana turun bae ka dieu. Turki turun nyana mah. Hayo pokona mah. Haji teu ka nyara nahoan emang make tiket henteu jalan jam araraya bae. Emang di Poso kumaha itu lamun henteu ditangani ku nyana. Masya Allah. Begitu rombongan FPI datang ka dieu. Karaget FPIG ada saya tenang aya nu dicacagan kapan orang Taliban mah ku urang Poso yang tajem atuh cakian yang tajem atuh jangan asal-asalan maliknya sini coba sini alatnya sini coba ke kepala lu coba cakian jeger bae aduh apaan bari ira urang Poso. Geus teh kos kitu diciptakeun ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Geus kos kitu bae hese Amerika ge hararese. Mayoritas nu aya di Taliban teh ya, ieu teh urang Uzbekistan. Kan deukeut Uzbekistan, ti Uzbekistan mun ka belah dieuna Turki, mun ka belah dieuna Afganistan. Ulin teh ulah ka Citra. Ya Allah, ya Rabb. Ya Afgan. Masya Allah nu dikhawatirkeun ge lamun Afgan turun ka urang. Lamun Afgan Taliban turun ka urang, ieu kan dikhawatirkeun. Orang Afgan turun ka urang teh ya, lain urang ditulak, tapi utusan-utusan Afgan nu aya di ditu urang Indonesia besi tarurun ka urang. Emang dipersiapkan seperti itu, wallahu alam bejaana bae urang mah aya. Buktina ketika hurus-hurus araya nya. Seperti etalah di sebuah negara. Mendak hati-hati di Indonesia ge tetep baik. Pemerintah asal keterlaluan. Delek. Ji, eta emang negara nu nyana. Geus kieu bae heuh. Tok. Kawiranto emang negara punya lu apa bukan sih? Tot. Yang sembarangan ini, ya. Tok. Tito, hati-hati. Weh. Jangan begitu, weh. Ieu cak nyana urang mah ngan sakadar menerjemahkan. Bubukti ada kabar teh tepat. Masyarakat eta kan teu bisa katahan nang sanita coba ayo. Nang sanita ja polisi bakal bagian jangan. Ditita ulah jalan dia. Di dia di stop jalan dia. Aju nama polisinya be diajak ikut aja dah Pak. Iya dah tuh. Terkatahan encana naon lamun geus gerak kabehan kumaha
namun gerak kabehan paeh teh geus teu penting anak insu aing ke bahaya ge kumaha menjadi PKI ka dituna bahaya ieu je geus urang perjuangkeun penting anak urang insu urang ke bahagia ka dituna kajeun urang paeh ge lamun geus boga pikiran kos itu kumaha coba komo si eta mah paeh ge kajeun emang kunaon hutang beres lain deui tah motifna emang aing mangarep-ngarep jeung perang abeh teu mayar aing caknya nama di akhirat dari tagih meureun. Ya Allah. Maksudna naon dia? La'allakum tashkurun. Manawa jelas anjeun kudu syukuran kana nikmat-nikmat Allah ulah terlena. Urang dibere sehat syukur, urang dibere maju dagang syukur, negara urang tentrem dipimpin ku seseorang syukur, bersyukurlah urang jeung nikmatilah ku urang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cirian Qarajahu Muslimun aidan lan wis mutuakeun hing hadis apa Imam Muslim aidan maning ngopi riwayat. Kudu ing dalam riwayat utai lafaz fatakun nar maka wadi ala siraka ing neraka. Fatakun isalan pada wadi siraka ing pirang wadon fa inna awala fitati bani Israil kana bin nisa. Kasatune awal fitnah bani Israil ku ana ya fitah iku tetep ing dalam pirang-pirang wadon. Warwa Tirmidzi lan wis riwayatkeun sapa Imam Tirmidzi anna Rasulullah satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kangjeng Rasulullah inna likulli ummatin fitnatan satune iku tetep kada saban-saban umat apa fitnah wa inna fitnata ummati al-mal satune fitnah umat ingsun iku harta fil hadis niku tetep ing dalam hadis utawa lafaz anna Rasulullah satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kangjeng Rasulullah Jabu jabing lapan man sakanal badi atajafau tisafaman iku meneng yaman ing baalasan maka bedogong yaman. Namun ditabau tisafaman iku nganut yaman al-soeda ing buburon gofala. Kalau lias yaman waman ata baba sultan iftatan. Tisafaman iku negan yaman ing pirang lawang pemerintah maka narima fitnah yaman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya Allah ma'asujalla lan ma'lur Allah iku kang maha uninga. Imam Muslim ngaluarkeun hadis diriwayatin dina riwayat fattaqun nar sing sararieun maraneh rarempan maraneh kabeh jaga ku maraneh kabeh neraka fattaqun nisa jeung kudu sarieun maraneh kabeh ka para kaum wanita lantaran fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa pagheulana fitnah awal fitnah orang Bani Israil adalah para wanita. Saksi hade awewe. Urang keluar saeutik kuari mah pemandangan geus awewe. Teu meunang maju saeutik usaha haju bae. Asal geus kabeli mobil bae haju mikir bae aing mobil anyar awewe ieu keneh. Haju bae geus. Aduh. Jadi pejabat ganti deui baju bararagus jasa mikirnya ai baju anyar pendamping ieu deui hareudang aing mah ngadeng mulai eta bagus parantina geus pedagang parantina pengusaha parantina geus mah pemerintah parantina geus emang duniana kos kitu tah mah emang duniana tah mah nangan dunia teh jang kasenangan kiai mah kiai asal geus naik bae di ustad jadi kiai aja bae sedang ceknya naik nurutan kangjeng Nabi beuh budak ngomongna nurutan kangjeng Nabi geus 9 aing mah minimal atuh 22 ceknya geus aing mah nuturkeun kangjeng Nabi bae aing nyandung nurutan kangjeng Nabi ai kahirupan nurutan Firaun masyaallah tah aja emang ulah kiai jandung lain ulah kudu atuh kudu ngan anu adil anu jujur lumun dinu kolot sapeting dinu ngora 5 peting
eta keur menciptakeun seudeuh neraka eta kos kitu. Nah, nu kolot sapeting, nu ngora sapeting, nu kolot sapeting, ngora sapeting. Kecuali cek nu kolot teh lah kula mah geus kolot, kula mah sakasamperna PK, geus kakak mumpung ora di nu ngora baelana. Kula mah ikhlas cakna. Bau budak ngadadak Gunung Karang belah. Atawa nawaran we nawaran Kak. Kakak kan usaha ieu, anak urangan 2. Anakan 2 hajulah tujang geus kabarilik mobil kabehan ge. Aju ieu kakak kan nya gagah keneh kakak mah nya usaha mejeuna keneh. Emang teu bosan kitu ka kula. Maksudna beusi bosan nambah ka kula mah keur ngadoakeun jasa. Kula mah ngadoakeun nambah deui Kak. Ayo geus kula diantar malah mah Kak kula mah. Masyaallah. Ieu sia bebedan masyaallah Kak. Mun kula geus gaji Kak. Kula geus gaji, masalahna kula hayang ngamalkeun ilmu. Aduh, bener ya, bener Kak. Ayo guys, diantar bener ku jana. Bener bae masyaallah sabulan 2 bulan pasti awak ngaleuti kan. Saya ngaleuti kan awak kudu dia mikiran kakaknya. Henteu Kak, kalau mah ikhlas ya Kak. Ada muriang hateus etika. Nah, eta lamun aya nu kos kitu pohara jasa. Geus eta mah geus paeh langsung sorga. Paeh geus langsung bae tawa ka sorga geus moal kumakeun deui cek malaikat tuh lawang sorga. Ngalucat sia ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi. Geus eta mah lain lalagan teh kan Kanjeng Nabi kan nyaritakeun kos kitu tah mah. Lain lalagan. Eta mah awewe nu ngomong mumbung dicandung. Emangna ka sorga deui kitu lain salin ti eta. Tabakan numbung dicadung nama kos kitu. Mun kula jadi awewe kula mah nawaran. Aduh. Masya Allah Karim ieu keur carita sorga. Keur carita sorga ieu mah. Aya awewe maot begitu maut dikubur di jero kubur langsung hudang tanya ku malaikat munkar nakir beres ditanya dijemlongkeun lawang sorga plak kadulu widadari kadulu sorga nyalakan deuk kalucat tutup deui cek malaikat lawaka ulah ka ieu mah kan dikubur keneh masyaallah nari ieu lawang ieu maneh tah lawang sorga deuk make nu ieu mangan deuk nu ieu ngejemblong ka ditutup batur maneh bidadari kok ieu kula bisa babari ge maneh dicandung sabar nah ieu tah lawangna tah ya Allah awewe mah teu percaya teh burung dongeng kitu teh teu percayaeun lah jadi kiai bisa bae aing bisa dongeng kumaha atuh saya juga we mah kurang dongeng kos gitu tante percaya bibisaanan ya Allah aing bawanya ditakeun dongeng emang teu hese eta mah enggak kitab teh mah datap bae nah bohong mun ngarendeng jeung salakeun ulah dipercaya Kak ulah gede bohong diuji mah cek nya heran aja ngomongin awe mah kudu memenangkeun nyana bae. Asal dibere-bere nu kitu teu percaya. Lanjut atawa kieu nyana malaweung. Ke lamun salakina nanya tadi kiai ngomong nyurahkeun naon Kak? Tadi teh tah cak kiai teh emang nyurah naon kiai? Kesal urang ngadengena kan. Sia tadi ngaji naon? Kula teu kadengekeun Kak. Eta pura-pura nya kos kitu. Asal pelbak kos kitu henteu teu gadenge bae henteu. Henteu. Pan tadi lain direkam, dipareuman ku kula ca. Sialah we kos kitu. Teu percaya dongeng we kos kitu. Mun bisa mah ayat pangkihu matabalakum minan nisa teh dieueukeun. Nasna basulah sawaruba lah ulah dibabaca lah. Awal fitnah Bani Israil adalah wanita.
di urang teu saeutik jelema gitu berhasil usahana kawin ge hancur urang gitu pejabat kawin hancur urang pengusaha kiai kawin hancur geus teu kudu dicaritakeun ja urang neuleu contoh-contoh tatangga urang malah mah dulur urang cak nyana teh lain dulur urang aing teh mah cak nu ngaji teh kiai deui ke batur-batur aing hatur rasakeun ku dia aya nu kieu deui lah kiai ngomong bae kami kan murid kiai mimitian ku kiai ayo kami milu cek nyana teh atuh kan nyana teh nyahoeun atuh teh nyahoeun ji parang sana ayo ngaji puasa kos kieu ye nah warwa Tirmizi ngariwayatkeun Imam Tirmizi anna Rasulullah sajada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol saur Kangjeng inna likulli ummatin fitnatan sanjana tiap umat ngabogaan fitnah wa fitnata wa inna fitnata ummati almal sanjana fitnah umat kaula mah harta sakitu Kangjeng Nabi resep pisan kana harta umatna pohara jasa resep jasa kana harta Kangjeng Nabi na teu resep jasa kana harta umatna resep jasa kana harta sabalikna henteu sih teu kabehan aya nu geus sederhana aya nu geus resepna aya keneh ahli-ahli thariqah ahli tasawuf anu beneran geus henteu moal indah ibadah moal lazat ibadah lamun henteu dilepaskeun plak lamun geus dilepaskeun masyaallah eta nu hese dicaritakeunana bagi kiai-kiai ulama-ulama wali-wali sholihin nu hese nyaritakeunana hayang sabaraha nyaritakeun ngan teu bisa kalazatan ibadah teh teu bisa kuncina hiji bae ieu adalah ulah resep dunia sakitu bae kunci da ulah resep dunia geus dibere geura ku Gusti Allah. Wafil hadis tidak hadis anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol saur Kangjeng man sakadal badiyata jafa jelema nu cicing di palemburan bodoh bakal bedegong sebab ruang lingkupna sapira di lembur kan paling-paling main pande nya main pande baekan di lembur mah gatrik kotek main gobag bae nah eta di lembur jadi bodoh kayak lembur mah ngobrol jeung si eta deui tah jelema nu cicing di lembur komo di leuweung Java bedegong teh bodoh pasti bodoh moal ningkat-ningkat kajian kumaha sakola kan di lembur mah daek-daek henteu teu sia teh sakola itu ge baturan teh sakola atuh baturan teh sakola siapa sakola ento sakola ada sakali asup sapoe asup dua pente bae asup dua pente ayeuna duitna mah mentaan aya duitna mah tetep berangkat di mana berangkat ke nyawa-nyawa aya surat ti guru anak bapak tidak masuk ya Allah jadi iman mah make setelan tah budak duit dibere geus kos kitu urang lembur tah urang teu boga cita-cita kan ka luhur teu boga hirup sakitu-kitu da bae mentak urang kanyahoan nan daerah gitu berpendidikan jeung henteu di deuleu dina jelemana jara di pejabat apa henteu Jawa Timur geus puguh berarti palalinter Jawa Tengah kitu keneh Bandung rada deres Bandung teh parahyangan asal ka dieu we ka Tanggerang mana di Tangerang nu pi presideneun mana di Tangerang pi mentrieun mana pi gubernureun mana pi bupatieun kakarak ayeuna baheula mah Tangerang mah dikuasai ku urang Tasik Garut saha anu jadi pemda di pemdanan 50% Tasik Garut Bandung karakuari bae mah runcul Ismet naik Tangerang geus tah WH naik Tangerang geus tah Menteri Hasan naik Tangerang tah geus beres eta mana deh coba ayo calonna ayo calon mana calon bupati eueuh di teluhan jelema tah mah memeh naik geus teluh
Itu berarti kan ieu mah cerita pendidikan minim. Pendidikan minim. Pengusahana anu kelas menengah ke atas mana Tangerang? Eueuh. Sebab di Tangerang mah asal geus boga mobil hiji dua boh ngarokona geus lisong. Geus embung rokok-rokok bangsa ieu lisong nya mah. Geus jadi tuan takur nya. Tapi berangkat deui ka Serang ka ditu dan Serang Pandeglang loba deui. Berarti tahap pendidikan formal maksudna formalna berarti kan ningkat. Tangerang eueuh. Aduh eueuh. Jaba heula naon Tangerang mah sakola nu rubuh teh Kabupaten Tangerang. Ada satu bangunan sekolah SD yang rontong Tangerang. Rontong. Geus aya rubuh deh rontong. Gitu. Baheula kan didominasi guru-guru eta Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung, urang teh guru-guru teh eta kan. Mana di urang anu jadi guru kakarakuari. Gitu korupsi malulu. Berarti urang kudu sadar daerah ditulah nu leuwih maju kajen kumaha maju. Nah, ada urang sebab nengkreng mah. Boh, lamun perebut sinden geus. Enggak. Geus ulah ditanya deui asal nu perebut sinden, ulah ditanya urang mana pasti Tangerang. Titik geus. Moal kudu urang Bogor, moal urang Cianjur moal pasti Tangerang. Benteng. Madak hubungan Kerawang Tangerang erat. Eta geus bae dipisahkeun Tangerang Kerawang moal bisa. Atuh aya nu ngajual imah pindah ka Karawang. Urang Tangerang mah ku tolol-tololna. Jual kabeh pindah ka Karawang. Wow, gitekna pan lain lalagaan pan. Atuh geus beak bae balik deui ka dieu. Balik ka dieu imah teu boga. Pamajikan nyang heuy. Geus saja beban kanu kolot bebejai mah kumaha ge urang atuh geus nasib bisa. Cak nu kolot asal geus apa bae nasib. Geus aya atuh kumaha deui lah atuh geus atuh geus nararema tapi Tangerang mah naremah. Geus atuh geula urang hirup da ti ngongora kitu nya. Geus naremah. Geus budaya sanajan bajidor ahli surga nemah. Jawara jaipongan teh Tangerang. Tapi jadi pejabat eta urang deuleu kos kituna bae heula deuleu. Oh iya. Lamun urang Serang, urang Pandeglang aya nu boga perusahaan di Amerika. Aya Pandeglang. Pandeglang Serang aya nu boga perusahaan teh di Jerman. Geus boga Jawa Tengah, Jawa Timur. Tangerang mana? Mana Tangerang? Meuli tiket ge teu bisa. Meuli tiket teh ka Singapura balik deui gua aja. Hese sakana. Nah, geus teu kudu aing mah teu kudu ka Singapura. Hese sakana teh pabeulit. Endeu ka Singapura bae hese teu komo nyeun perusahaan. Babarian naik angkot sakana teh. Urang teu kudu make tiket teu kudu. Urang Tangerang blon. Kuari ye, kula ye. Lamun Haji Pendi teh ka Singapura. Datang ka Singapura teuk ceuli. Ulah anu nganter ulah teuk ceuli dua aing mah dua. Teuk geus pokona. Emang nyahueun gitu. Asalna nyana mah paling datang nyana ka Bandung naik kereta. Ka bebeja di tas di Singapura, pugu Bandung. Eta ge geus hebat ka Bandung. Paling ngebios. Eta kudu nandakeun bodoh gitu maksudna bodoh. Jauh. Beli tiket di mana? Atuh kajauhan di Jakarta bae di Jakarta ka toko kitab sedang dibuka naon. Tama aja kenyataan tama. Lamun lancak satpam naon Pak, pake Pak. Ini mah bukan masjid Pak, nyanang molongo bae. Atuh kukula di jauhan bae di jero toko teh hayang aing. Pajar batur lah aing. Atuh beres. Tama jalain lalagaan asli tama. Beres. Masya Allah, ayo ngomong Jakarta. Toko kita baik dibuka. Eta lah, jangan mau bodoh teh hese. Itu hese mau bisa jangan ke Singapura mal, kula mah geus 100% mal. Ke Haji Maduri Muriang di Jakarta di rumah sakit harapan kita. Kula ngalayat, jangan kan diajak. Begitu naik lift, kula tarurun nyana teu kaburu breg.
edahan kikieuan euy atuh pencet kaca di kieu-kieu dah kabawa ka luhur kabawa ka hadap teh turun-turun andak ieu keur carita berarti bodoh. Nah iya orang Tangerang teh ya, nggak sih Tangerang ya akibatnya masa Tangerang barodo. Jadi guru jarang, jadi bupati jarang, ini calon bae bupati kuari keur ngarep-ngarep kula ya ngarep-ngarep lawan Jaki nyaho geus lah lawan habak bab jalan jajar rore hayo lawan geus nyaho. Iya kan calon eta. Masyaallah barodo bari orang Tangerang. Barodo. Sadar orang Tangerang teh bodoh. Teu bisa berorganisasi, ku bodoh teu bisa berorganisasi. Masa nyana teh posisi naon mun bendahara urusan bendahara. Nyana posisi naon atuh ieu mun tanbid urusan tanbid. Nyana posisi naon mun sura ieu teu sliding. Ieu dieu ka dieu, ieu ka dieu. Ya, bal beres organisasi kos kitu mah. Bodoh berarti. Ayo musyawarah, yuk perbaiki di posisi masing-masing musyawarah. Tangerang mah bodoh, organisasi bodoh. Partai lamun teu dibere duit teu bisa. Teu bisa atuh tanya ka Kipu Doli, teu dibere duit teu jalan. Kok nanyana ka dinya atuh kitulah. Nah, ieu keur carita naon ieu? Keur carita wa anna fitnata ummati almal. Sanyana fitnah umat kaul mah harta. Teu meunang boga saeutik kaju bae adigu-ngadiguna. Encan meraih kitu keberhasilan anu optimal geus ongkang-ongkang. Lamun urang nyaritakeun pengusaha Tasikmalaya anu boga merdeka saat eta keur zaman kula mondok nu boga merdeka Pak Haji 1000 merdeka bahagia 1000. Beuh eta boga mobil bus 1000. Tamah harta ambal di jalan benar-benar lain lalagaan. Ya, jamal bisa dikaimahkeun tah mah. Lain lalagan, orang mana? Ciamis kan berarti. Berhasil. Wahara. Terus banyak mah kan unggal tahun itu dipapag dititah ke Jerman ke perusahaan Mercy. Ge dibere hadiah. Kok cenah kiai nya kula sok diajak maca Yasin gadi. Nah, iyalah wa inna fitnata ummati al-malu. Sayana fitnah harta kaum umat kaula adalah harta. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkeun tina harta. Dibere ulah resep kana harta, dibere bogana harta jadi kasalamatan. Tapi hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol man sakana al-badiyata sajelema nu cicing di pakampungan bedegong. Wa man tabal saida sajelema anu nuturkeun buburon gopala poho. Jelema nu nuturkeun buburon ya jelema anu ngeburu-buru poho kana naon ka urang muru lenci poho ka sagala muru manuk poho ka sagala ieu teh isyarah cek Imam Ghazali urang teh ngabuburon jabatan bakal pohona naon urang bakal ngabuburon harta bakal pohona naon jelema anu cinta harta keur ngaburu harta bakal poho salat poho puasa poho kadulur jelema anu ngaburu jabatan bakal terus bae nutur-nuturkeun jabatan bakal poho sagala rupa sing hade. Dinu paling bahaya mah wa man ata abwaba sultan saha jelema anu sok datang ka lawang-lawang bupati, camat, lurah, presiden, iftatana ka fitnah. Enggeus ulah dipercaya ilmu kiai, mun kiai sok datang ka negara. Cak Anjeun Dabi ta bacakeun wa man ata saha kiai nu datang abwaba sultan ka lawang-lawang pamarentah iftatana ka fitnah. Bae deuk naon tuh lental-lentok ka dinya mun lain duit. Nek naon tanyakeun ka Kipu Doli emang ikhlas itu kadinya. Oh, dibere saeutik bae ge ngegrutu. Nanya ka babaturan, "Ji, ente dibere sabaraha?" Kok beda? Usul deui. Kapan blon eta kos kitu. Eta setangkap kiai atuh lain kiai mah geus leuwih ti blon deh. Geus ampang blon-blon aja. Nah, nanti lamun urang geus bisa ngabantuan kelanjutan negara, pemerintah ayo tanpa imbalan naon berarti mulia. Urang tingali, "Bo, lamun ku si eta bahaya. Bo, lamun ku si eta bahaya." Iya, urang ajukeun tanpa yang dibere eta mulia. Berarti kan
ieu teh demi keutuhan negara bangsa urang. Hayo ulah datang ka, ayo dicekal ku si eta mah kafir, ulah dicekal ku si eta mah wahabi, ulah dicekal ku si eta mah kurang bagus. Hayu neangan nu bagus. Cek tanpa hayang imbalan eta karak moal. Ulah menghindar tina fitnah, ulah hayu adukeun. Ulah aju urang moal aing mah moal kumaha, engke negara acak-acakan tetep kudu peduli urang. Kos Kangjeng Nabi dieu kedatang we sahabat. Waalaikumsalam. Naon? Doana Gusti Rasul kula hayang pindah, hayang di deket gunung asal aya cai bae kula deuk nyeun imah di dinya lantaran perpolitikan perekonomian budaya manusia geus hese jasa ieu loba jasa maksiat. Geus kula mandek nenangkeun diri bae di hiji imah asal aya cai bae jang mandi jang salat jang geus kudu doakeun kos kitu. Cak Kangjeng Nabi, kaula diutus ke alam dunia lain, endek urusan model kos gitu. Kula diutus ku Gusti Allah jang umat. Ente menghindar tina resiko. Gampang kos gitu mah. Justru lamun urang cicing di tengah-tengah jadi kiai, beresiko tinggi. Nah, iyalah tahan resikona, nu ngomongkeun tahan. Anu nyaci maki tahan. Luruskeun. Ulah ninggalkan resiko sebab hirup salilah hirup urang teh kudu bersiko urang siapkan tahan resiko eta lah Kangjeng Nabi mere namun urusan kos maneh bae kos kitu atuh sanut berjuang teh Kangjeng Nabi asal heuh menghindar bae geus cicing bae dinya heuh menghindar bae aya nagara ge kumaha tah mantak tetep kepedulian untuk meminimalisasikan. Nah, daripada kusia maning ieu, daripada mantap kula kamari. WH naik daripada kusi eta. Nah, kuari ge bupati can boga calon ya. Can boga. Eta cenah kumaha jakin encan aing mah, can dibere duit masalahna ya. Neangan anu hebat deui coba hayang nyaho coba pembangunan semantap. Tanpa kudu dibere naon aing mah, asal aya bae nu satuju geus pokona mah. Hah. Sebab ieu mendem ya pembangunan. Mendem. Geus teu saateu saha mah geus pokona mah. Dasar. Maksudna rapihan. Kumaha lamun kenu jadi bupati awewe ulah. Ulah urang engke nyana muludan ka masjid lagi head. Ceuceup aing mah bupati head. Nu kuari ge lalaki head malulu. Berarti tilok muludan tilok rajaban head eta ngaranna. Lalaki bae head atuh kumaha cewek. Oh, haul geus silok datang, asal ditanya head. Engke mah nipas ya. Neangan coba ieu. Ieu Tangerang teh negara urang. Tangerang teh negara urang supaya maju. Hayo. Geus kulang keng neangan musyawarah akbar bakalna. Neangan calon hebat. Geus aya cenah kieu, geus aya di hate kula, geus aya beneran ieu mah lain lalaga. Geus aya pokona tunggu bae pokona mah. Moal aing mah ngamal kadengnya. Ya Allah ya Rabbi. Ilah wa man ata baba sultan iftatana. Jelema nu sok datang ka lawang negara, ka lawang pemerintah, ka fitnah kajen hukum lagi. Moal aya soraan. Moal bisa ngomong cau. Kuari cau datang sakali. Cau. Datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Gusti Allah maha suci, Gusti Allah maha luhur anu maha uning.